karena internet, ketik cara mencari pacar, sok ajaran. Insya Allah kesel. Kapan nabi teh atos pak itu ngajaran. Muka abi tekan HP, muka internet, ketik dina pencarian. Non karena teh cara mendapatkan pacar. Ada pek teh kalah gangguan jaringan. Pariksa lagi banget. Game apa teh ieu hari naon? Amuran menggerak sekolah apa teh ieu hari naon? Hari naon mah? Ayeuna teh hari Ibu Kartini. Nyaho teh sia hari Ibu Kartini. Henteu mah, abi mah teu terang ka Ibu Kartini. Ah, sia teh ulah main game wae. Ari mama, apal teu ka Ibu Epa? Saha Ibu Epa teh? Takna, tingali gerah HP Bapak, ulah masak wae. Kau akan mengerti saat aku pergi. Saya ngerek sekolah mah. Ma, helm mana? Oh. Apa yang disebut dengan mamalia? Ibu dari anak yang bernama Lia. Apa fungsi hati? Tempat menemukan cinta dan kasih sayang. Coba jelaskan berenang dengan gaya bebas menggunakan posisi badan. Berenang dengan gaya bebas itu maksudnya Berenang dengan tanpa memikirkan sesuatu, termasuk mantan. Oh no. Gerakan lengan. Lengan diayun seakan-akan terlepas dari bayangan mantan. Pernapasan. Atur pernapasan ketika melihat mantan bahagia dengan orang lain. Neng, muka kamu cantik deh, kayak Nisa Ceban. Bukan, kayak Nisa Sabian. Gelis. Bogoh. Muka juga kayak siapa neng? Jika Black Cobra. Ya hidung. Ya geuneuh. Loba dakian. Ya loba hutang. Butut. Geuneuh aing. Jadi kumaha tuh Pak abiukeun solusina gitu tah. Sangkan abi teh boga kabogoh ieu asa ku hese teuing Gusti da. Abi teh geus ngajaran ngaheureuyan kabogoh, tadina marek ngagombal. Manehna kalah nyebut geuleuh butut dakian. Da apal ti mana tuh pasok cek Bapak oge. Kenejang dah hirup mah peurih. Nya abi dakian emang manehna pernah mukakeun baju uing.
ayeuna abi ukun konsultasina ti bapak gitu sugan we kumaha cara nabi ngarah boga kabogoh kalem we dalin borongan kalem we dalin elep atawa maneh teh ajaran karena internet ketik cara mencari pacar sok ajaran insya Allah kesel kapan nabi teh atos pak itu ngajaran muka abi tekan HP muka internet ketik dina pencarian cara non karena teh cara mendapatkan pacar ada pek teh kalah gangguan jaringan pariksa lagi banget. Lah aing bapak mah ini tarik ngasih solusi tapi kalau ngaledek Pada malam minggu pergi ke rumah gebetan, mau ajak jalan tapi ku tak kesampean. Niat mau nembak berharap langsung jadian, ternyata dia malah ditembak duluan. Kung tikang tikung tikang tikung tikang tikung, kung tikang tikung ini lagu para jomblo. Pada esok hari ku coba tuh cari lagi, lihat jodoh sana sini tengok kanan kiri. Tidak sengaja ku lihat wajah mirip doi, pas mau kenalan malah ditikung lagi. Kung tikang tikung tikang tikung tikang tikung, kung tikang tikung ini lagu para jomblo. Spend all your time waiting. Dok, Kardo, Ulan bos. mana budaknya? Kado ari sia kalau kanyo HP anggur mager beberes imah tuh barala tuh tempo barala sia teh anggur mah ukara gawena ku aing teh dikeje tamu sia teh anggur mager nyeuseul sia teh geura gegero cabe sirameun sia teh Mun bos, mun bade di lakonan, mun bade siap bos, ya siap. luat aing marek eta heula arek ngalah cabe heula Nah, kalau hai, iya mah wah, cara jatuh ke dia. Aya anjing sini. Oh, standar gitu pokok aing tak tiru ku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, hidup teh kieu teuing, ya Allah. Kumaha atuh? Ai keluar merendah kutu. Teu keluar dari pu. Duh, hidup teh kieu teuing. Keur mah aing teh jomblo forever. Duh, teu boga duit. Zaman ayeuna mah kudu duit hayang jajan teh.
no cuan teu bisa jajan. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Maha tuh hirup teh nya euy. Teu kumaha. Kulon bos, mun kelap bos. Kede kalau nyawa HP angguran bebersih tempo tuh. Kotor piring tempo. Seseuheun can diseuseung. Astagfirullahaladzim. Kede. Bade dilakukan deui pada melana kagok. Nuju ningali Blackpink. Oke, bisa kaganggu. Duh, capek na gawe Gusti, aing hayang keluar aing. Capek aing. Padunungan jigah kitu, sastu boga hate ka aing. Duh, aya haripu hirup aing sedih Gusti. Kardo ari siat cak waing gawe kalakah ngejewe. Ampun bos. Gawat gawe sia teh. Bos. Bos.